hujan neng di luar rek kadieuna upayun. Atuh lain pakai angkot, naon kan ayah. Di kudu make angkot ieu mah hareupeun gitu teu make angkot. Ya kan atuh jalan-jalan heula muter heula. Mane mah jiga satpam pagugum sok puputran heula ka satpam teh ka Medina. Langsung we mah hareupeun 5 langkah nepi. Ya tapi nahan lila. Pan hujan. Alasan Jaga wae becek. hujan. Naik apel lihat ge. Bisi hujan kayak basian culumut merenggut tuh. Neng. Tadi si hampir keracunan ya neng. Keracunan naon? Ku odol. Nah bisa. Tadi enjing teh nyikat waos ngan ujung-ujung ngabuda. Ya heueuh atuh lain tol kagos ka kalian sunlight. Berpae. Bae ieu. Kamu tadi neng. Kunaon? HP ragrag. Aya teh aya HP. Dangkeun heula. Sok atuh ku ari dangkeun. Kan neng ke kamolnya tadi siang teh. Keur popotoa. Terus Ragrag di lantai 3. atuh meureun pejet neng HP-na. Henteu, untungna teh mode pesawatna dihirupan jadi we HP-na hibeu. Gue selepet tuh mungkin kan gue cengok dadana. Ih, tong kitu. Gua ngambil tadi. Ya, Kumaha? memang geus hoream bobogohan sia. Nah, hoream kunaon? Yang tayamum wae. Tayamum. Ayeuna geus salah. Lah, emang salah tayamum? Iya, Nek. Tuh, kadang meureun di luar teh hujan pasti loba cai ya, Nek. Naon tayamum? Ya, eta geuning anu teu bobogohan heula. Terus nikah geuning. Taruh, Nek. Taruh. Aya di hujan di tempat di mana? Ieu kan aya kan orang mah. Tah ieu rek apelnya lah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.